Kata budak ulah sok didieukeun di meja wah hutang ge. Wari lantaran tengah jeding ka omongan kolot, ngah hutang wabeh boga hutang. Duduk di meja, kolot bisa apa itu ya Allah. Sok duduk di meja, budak tadi duduk-dudukin meja, gede hutang ge. Aju kolotna teu mireng ban, antepkeun bejeng pangais-pangaisna di dinya. Wah tuh horenganan hutang ka hulu-hulu. Masya Allah, tak kolot baheula hebat eta. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Idahna kufur lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah Allah bae jajan orang kabuktian teu percaya aing mah jagana bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Atawa ngabohongkeun ka para rasul lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul aing mah teu percaya saeutik-eutik acan ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam. Atawa ngomongna kieu ai Kangjeng Nabi Adam Idris Nuh Nabi Soleh Suhaib Lut kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi, tapi Kangjeng Nabi Isa mah teu lain nabi, teu mah pangeran. Geus sate. Di sate jadi areng neraka kafir. Saurang menun teu dipercayai sing ade. Atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun. Nagara ge boga rukun tetangga, rukun warga. Ai sia ieu pan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa. Segala ngeridit, segala duit bank, segala ayu wes cek aing mah teu rukun sia eta kos kitu hirup. Haji ongko, goblok ongko. Cek mah teu rukun cai mah. Ji tolol. Aja sia mah pan mamawa si mbak mah luluh. Teu meunang aya anu herang geus sia mah dibonceng bae. Ya cek aing mah sia mah teu rukun hirup. Sing boga iman atuh, epraknya ngomong, naon eta iman? Nyeh, segala iman, segala naon eta iman. Tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu. Eta geus murtad. Sing hade tah jaga mentek dibolak-balik. Teu nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup. Sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman, segala naon. La adri mah liman. Aing mah teu nyaho naon eta iman. Teu nyaho aing mah. Geus kumaha aing bae hirup mah. Geus murtad ngahinakeun ka iman. Namun kieu mah atuh aing geus sabaratu hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be. Aing hirup marak maneh mobil boga duit aya awewe ambalaya aing hujung menggebu keur usaha aja ku aing jogot duit ba aing nyawa teh haram ngan lah atuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah geus kitu mah tah. Sadar berarti teh mah tah tinggal diimpus bae teh mah. Sadar tah geus kitu. Tapi lamun geus cara tadi mah lah naon iman segala naon. Teu aing mah geus murtad eta. Masyaallah tak sing hade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet. Engke mun di akhirat aya catatanana kumaha? Masyaallah. Geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur
wudu. Ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjanya holoba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti. Hampura Gusti, ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi. Terus urang tadarruk ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es. Udang-udang asar cek majikan ka haji diuk bae teh emang keur naon goblok sia aing urang teh diudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teh salat mah nah encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres kita beres bae nah ieu sing hadeta naon iman segala lah eta sing hade jaga urang ye ucapan anu teu karasa ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho itu wiridan mah itu rahasia perusahaan sama ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayangnya aja sia tiba heula gitu tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing itu urusan bacaan temen naon tadi henteu aing mah hayang nyaho doang tas sia sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah gi rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh aing ku ari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna teu beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in ya la haula wala quwata illa teu nyukupan tina lapar tetep bae maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ade eta jadi wala sok gawirid la haula bae ja tetep bae ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh cenah kan mantak rada lalaunan ya sing hade urang sok lalagaan man kos sekarang itu ulah lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad naudzubillah min zalik wa min zalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in gitu nyukup gentina lapar tetep bae lapar bae atawa lain lapar sia emang ngawirid la haula bae kunaon henteu tuh aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakiran ari hutang mah tuh saha tah pambae lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ye naon duh asana kula ieu ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah loba jasa
tapi anu paling nyeri aing terzolimi ku naon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing ku ari dikasuskeun bahwa aing teh cenah bapakna ngazinahan anakna tuh ku ari geus aya di polsek dah aing geus kieu meureun nasib tiba heula geus cakolot ulah sok diuk dilincar sok diduduh maling buat bisa anda kolot dah sok diuk dilincar diduduh maling sia ku ari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapih tah kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja wah hutang ge ku ari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngah hutang wah bae boga hutang di meja kolot bisa ada itu ya Allah sok diuk di meja budak tadi didudukeun meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng pan antepkeun bajeng pangais na di dinya watuh orenganan hutang ka hulu-hulu Masya Allah tak kolot bae hebat eta ulah sok diuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot Masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kalau kurang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nama kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lamun dahar terepok terapi jasa piring teh telesang sia lesangkeun tah sia ulah sok aing balaya gitu moal menang nu geulis sia kan geus teh lamun saya menang nu gelis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup ku sia geulis yang mana maksud kolot mah meureundan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu gelis tilok sok cirikeun geureuh asal anu daharna rapi pamajikana gelis mah mantap kita lah orang mulai tikwari mundahar dah nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot oh keterlaluan tuh mah lah jaga nu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu Caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus deres lah meureun mah takdir ti Allah bae meureun mah kos kieu diduduh geus lah aing mah nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadege tak ku kisah takdir lain takdir tama pagawean hulu sia murtad teh kos kita ulah sih hade kos kieu lah meureunna aing sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju dagang endog terus nanjak jalan panjarore ku ari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling popes kabeh beak yang modal-modal nah geus nasib aing meureun gos kieu teh mah sadar pantah bagus tukang dog dah geus nasib aing meureun gos kieu geus aing mah sadar bae nasib lain nasib teh mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teh mah lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu teu tapi kieu mah tah lain nasib segala siapa lalawara tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia de duh lain malah dagang dog acak-acakan meureun teu peupeus ka pabe angkorak goblok kieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtung nama ka pamimpin bae Pak maksudnya pemimpin lurah, camat, bupati, apa gubernur? Wabe.
teh jelema keur marah mah kitu Pak gara-gara endog peupus kabeh kunya disarekan negara kos pamimpinan caknya ieu goblok biasa tolol biasa tapi lah nyadar yang kos geus nasib ti Allah meureunana lah endog beak modal beak sepeda potong deh geus nasib ti Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal pun tanggal asem ge inget tidak ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik punya dipanggul sepeda geus dipotong pan gara-gara jalan tadi beresan pan ku pamimpina nah balik deh siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tama lain nasib tama lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib engge nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad tah lamun sakeun lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada tah sia ada saeuting ngagiclek Masya Allah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kurang mah zaid ngalamun bae sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambok heuy deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat sih hirup henteu lah aing geus eueuh harepan hirup emang kabogo aing di bawah batu atuh kabogo di bawah emang hiji awewe sejuta bintang di langit satu yang bercahaya budak anak bawa Oma Irama kajian buku makin sejuta bintang di langit satu yang ku cinta cintaku sudah ditumplekin semua atuh sia teh aku macai di ember teu disesakeun kabeh henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta aja ku bade ngeus moal kawin aing mah cakean teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak heuh ai sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak di Lampung lah lega keneh sia dikawin jeung monyet gaya ke misalna sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya sia kunaon kieu ya ulah sok aju frustasi kok sieun teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah eta geus pegat eta murtad eta Masya Allah karim setik mangagicrek batur mah kawin 5 genep 7 keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta sia kawin geus sabaraha aing dihitung geus 50 kawin tapi opat-opat hiji 2 3 4 kayak ieu tinggalkeun kayak aing kawin deui aing bari geus 50 itu sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae teh mah hulu nu gede teh dipikir-pikir geus sia geus kieu meureun nasib aing bagus sapuna ingat ka nasib bagus teh budak geus nasib aing meureun geus kieu geus teu bisa dikumbah pan aing nasib bobo budak parah tama lain nasib tama cak nu saurang lain nasib tama kos kitu menghayukeun nafsu tama lain nasib tama murtad nu ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad aya nu ngaharuan teu murtad Masya Allah tadu taksin hade jasa sing atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih ke dapur murtad tanya nata
ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta. Sulah ulah dingkekeun deui. Saya kesini mau masuk Islam. Duduk. Ya, ikutin syahadat ya. Langsung. Kecuali yang ngising jasa. Daripada ngaborok-bok di dinya, yang ngising heula geus. Ngising heula. Mau kemana Pak Ustaz? Mau berak dulu nih. Saya habis makan sambal kebanyakan. Tunggu dulu sebentar. Berak beneran ngising apa beneran? Porocot. Beres gegeran kadinya deui. Tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad cenah. Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam. Nah murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad. Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula geus sagedeung we sabar sakira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad udah dingke langsung bae urang lamun nyaritakeun gos itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa. Kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa. Kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat sekarang. Cak eta bos Gudang Garam, saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya, sama keluarga saya, dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam. Disoting lah mencara Quran. Gampang itu mah. Cek guru teh, gampang udah sekarang aja syahadat. Itu mah nanti kita bikin lagi acara. Enggak lah nanti aja. Saminggu doang, saminggu. Datang Senin acara dek Minggu, Pak. Memeh minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah. Tapi dulur-dulurnya terus Islam dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imah mah geus syahadat sorangan geus wallahu alam tamangke kumaha di akhirat bah. Ya Allah ya Rabbi mandak eta ledidai di Mesir nyana boga kitu kabogoh itu orang Arab. Nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir, asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh. Cara pembunuhannya seperti gitu. Aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat. Mendaknya jadi ratu, nya sugih, nya gelis, akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat. Itu batur mah kapal boga, perusahaan boga, nya jadi ratu di akhirat ka surga ya. Susah aya di sia, dagang rugi aya di sia, gering aya di sia. Aja salat carang. Ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari urang mah sering ngaji sok haju sadarna gereja sok sadar. Lah sediatur beureun ku Allah. Pamajikan marah ge pamajikan marah. Kak, emang ieu atuh kumaha aya dapur teu ngebul. Lah geus Allah ngatur beureun. Lain masalah Allah ngatur Kak. Atuh usaha sih usaha. Atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan. Geus bandingan ku ba Allah bae. Beuh berak teh jadi wali teman teh. Dia orang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 pe 3 pe ka ditu mah atuh sadar ieu. Ya jelas geus da atuh Kak. Ya kakak dicarekan ku kula ge kitu-kitu kene bae. Sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung. Hartian. Geus lah. Atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae kongkorong jualin aya kene. Bea kongkorong atuh geulang. Kak meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya. Kunaon mah? Kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu. Ieu urang mah kurang mulus rahayu.
awak masalah leger jadi iya bae batur boga mobil boga motor sama sepeda kan ulah sok ngomong gos gitu geus aya takdir ti Gusti Allah neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz boga anak orang 15 geus aya tulisanna aju urang susah geus aya tulis lah kakak mah bisa nangan takdir melulu takdir dia teu kumaha deui heueuh nya kanya geus tangeunah eta kos kitu ngeunah lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk pararaeh kanya siapa sok aju kitu aing ngaji mah geunah babalik ka Allah deui lamun teu ngaji geus masyaallah kos ustazah dicandung ku salakina marah panjana ustazah ongko marah ongko pan itu bagus eta pan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib aing geus aya tulisanna manan kiki di Lauhul Mahfuz meureun aing teu kudu hese asup ka sorga ku sebab dicandung geus cukup bareunana geus kakak bedana geus kawin deui cicing we pan meureun nya si ustadna teh eta Kang ngomong atuh geus kawin deui emang ai bebeja pasti marah itu bebeja tuh kan ngarana geus kanyawan sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel menelusuri ngan mah eta seukeut irungna seukeut ya sairung intel teh sabaraha intel mah bin eleh bin masyaallah itu Kak imam ngomong mah geus kawin teh geus kakak hampura we lain masalah hampura kukula di hampura Kak acak kula bajak tanggung hiji dua mah tilu abek Kak nu bener tah tuh pan mantep tah ieu mah ustazah ge tetep marah we teh ingetkan nasib eta ustazah cobaan habek anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogo kan kakara dicandung bae ge marah dikira make ilmuna buada eta kos kitu tah aja sok malikeun nyana hei ulah sok aju kos kitu guruna can nyandung mun guru geus nyandung los tungtungna mah ka aing we kabeh beres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atawa ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, tah kafir tah jelema. Geus, balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon kitu gerokeun bae gerokeun nasehatan 2 mata ulah sok dikupur-kupur malikna ka nyana masyaallah karim sing ada atawa kieu Zaid ka dieu Aisyah kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR Bang aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho emang sia nyaho aing rakyat tapi neulekeun sia awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan aju korupsi aya di sia malah aing nyaho pan sia mengkonsumsi obat dah sia nyahoanan aing nyaho jasa sebab anu ngajualna bebeja ka aing nyata bener tah emang siapa Islam siapa kos lain Islam baik sia Islam kan sia Islam dah lain teu aing mah tah geus murtad na jawabna teu aing mah tuh kan sia lain Islam lah sia Islam lah kok sia kos kitu amat mawaan awewe nya mabok korupsi terus eta mah kabair ji sia Islam tah lain si kurang teh kan kitu tah eta bentuk nasihat maksudnya negor si Islam teh lain sih lain nih mah cak DPR teh misalnya murtad dari kakek nggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirinya lain Islam na'udzubillah min zalik wa min zalik masya Allah loba jasa
Mang nah ulah sok adu kotok bae atuh geus teu lain zaman kuari mah lamun endek ya lamun endek cross lain adu kotok mah zaman kamari ieu teh mah zaman jaipongan eta mah kos kitu mah zaman ngadu koprok tah mah kos kitu mah rolet di lembur ngadu kotok diteruskeun kene we kuari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok kuari mah zamanna zaman internet zamanna kuari mah zaman motocross zaman sirkuit ulah ngadu kotok beke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun kuari kotok diadukeun ku mamang emangnya teh nyerieun kitu silih pacok nyerieun engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat ye di poe kiamat engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang kesieun saya tiga-tiga cang aing kopek kiamat murtad Jawa eta sok ngomong gitu kan kiamat tayang ieu kesieun ieu mah kiamat la akhaful kiamat teh ieu mah kesieun kopek kiamat ke wong ke bae dongeng doang mah kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu eta murtad geus kitu teh ieu mah kesieun kopek kiamat teh murtad sebab eta mah intina teu percaya tapi beda jeung wali ngomong ulah aing geus teu sieun ka poe kiamat sebabnya geus deukeut jasa jeung Allah geus bahasa kos kitu teh bahasa fana jang dirina eueuh masalah sebab ngabahasana ge kamari anal haq ulah Allah anal haq Allah ya sebabnya geus kahiji jasa sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh tetapi jang dirina henteu murtad teu sieun poe kiamat atuh emang kunaon kitu teu sieun jeung Kangjeng Nabi sok kapanggih bae unggal peuting jeung Gusti Allah sok kapanggih bae malah geus kabayang poe kiamat indahna di akhirat henteu ingat sieun saeutik-eutik aya can ka poe kiamat henteu tate henteunan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah mun disedak kurang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik neraka dipake ka sieun teu aya ka sorga teh hayang mah neraka tembung ayo maksudna ku aing mah hayang ge jeung Allah tah isi hatena kan kos kitu geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat teu sieun ka neraka eta mah tah kos kitu henteu naon wali mah beda jeung tukang ngadu kotok mantep tadi contohna ge tukang ngadu kotok atau man gapleh ti jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur datang ka asar mending mun menang eleh main gapleh tu judi mah nu elehun menang tanyakeun ka nu eleh aing beak motor hiji tanyakeun ka nu menang motorna mana judi mah nu menang duitna nu eleh nu sit paling sit aya sit mah aya si boga duit seberit 100.000 nang di mana tuh menang ti sit ti nu main aya teh materi dahar ku jelema teh hasil main teu ceulik datang kadaekeun salat bae urang kumaha bensin motor leumpangna kumaha bensin lamun bensinna murni motor bagus jasa mobil hebat jasa lamun di usian pertama wah hebat jasa komo lamun mobil di usian bensol hiber nguda Garuda ujianana tapi lamun urang di usian 2 tak merebet usian kurang minyak tanah dia kacikupa datang ka teureut jago dorong goreng salah bensin jakna goreng tadi na bensin usian minyak tanah wah motor ge acak-acak awak kurang sarua esian coba ge hasil ti pamarentah awak kurang daekeun moal hudang peuting tek celik sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyangan peuting tas tahajud beurang kakaleyangan cak pamajikanna ka emang kunaon itu bangun kakaleyangan mabok tahajud aing keur peuting puyangnya saya beurangna puyangnya eta bengsina cok kiai mah peuting tahajud peuting maca Quran beurangna aja biasa bae
tuh si anu petingna tahajud maca Quran wirid berangna biasa bae bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen gua kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji ye pamarentah kena ulah ngaji ka dieu mah antep kena sakalian jadi di neraka maksudna tuh parah amat pemerintah duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nganyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak ieu mah sakadarnya nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram geus semet nyaho bae lamun teu dibere nyaho-nyaho acan kan ke bahaya ima asalnya hobe pajak teh haram geus titik aya kiai pajak halal aya usul fikih ke main coba pangnyatakeun ke lain mah kerja ditakeun murtad boloon baru ke aya usimna atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh nyogok teh aya nu halal tah mantep cenah kos kumaha tah halal tah halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap tuh polisi ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rasyi wal murtasyi finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka ye emang kumaha gitu mantak polisi mah jadi sampah masyarakat ke ujungna coba eta haram kumaha mun kieu urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis urang di bel siap urang naik motor der bae beneran di Cikupaya polisi trit aya bae jeung ieu ana SIM ada SNK aya motor aya kepentil-pentil aya kabeh helm make tapi tetap ditangkep bae mah kunyana dikata sennya nyalanya dikit sial teh polisi atuh hurung kene ngan saya tigentit gitu tah kurang normal cek ini saya tah eta urang teh hayang lulus ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang di bel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyogok sama kos kitu mah sebab lengkap artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep sen hurung ngan leutik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu merena mah teu eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos gitu ala kadar tabayangan jadi ke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu nu narima tetep haram bae nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya tiga-tiga acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun lah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad tesieun ka kiamat puguh nu mantak urang peuting tadarruge ka Gusti Allah cerik eta tesieun jagangke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka mahsyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal henteu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun
kakarak urang di imah urang kapanasan baege aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik baege urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik baege urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ka Allah kemudian urang teu ngabayangkeun neraka aya omong teh sia mah ka kiamat teh sia mah ka neraka murtad tak sing hade Masya Allah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dah bohong ada kos itu dah mana ada Allahu akbar dah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah nu maha agung bohong murtad ngadenge nu azan bohong sia bohong murtad ngabohongkeun kana akbarna Allah Masya Allah mun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah woi gandeng ente tahu dah murtad ente ngan hampir-hampir guys dah atuh tah loba nu kos kitu mah loba keur ngarobrol buat nih mah teh si budak azan loba teh mah kos kitu mah loba eta berarti kan lain sadar nyana eta teh nu azan teh ngabejaan itu waktu salat sih ulah ngarobrol bae komo keur maksiat mah ulah-ulah ngomong atuh enak ngomong buaneng budak azan asa dicili aing bae goblok jasa henteu teman teu murtad tapi lamun dia mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia nah, bohong kana hajakan salat eta geus murtad Masya Allah jelema resep jasa ka kopi misalna ya kopi woi insyaallah kopi kapal meledug ya cek nyana ku hobi-hobina kana kopi segelas kopi leuwih bagus tibatan ilmu masyaallah kisatun min hadzal kafi min hadzal gafi khairun minal ilmi ya segelas ieu lebih bagus tibatan ilmu atuh murtad sapira kopi urusanana atuh sapira kopi jadi cai kieu ka ditu aya ilmu kan Masya Allah tapi murtadin loba jasa atawa nyana ngadoa Gusti abdi mah geus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mah maningan paehan bae ku Gusti abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti tah mah abdi mah geus paeh mandek muslim tadi kafir murtad eta ge frustasi keneh kos kitu masyaallah kuduna mai geus muriang gitu alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngadebeakeun dosa alhamdulillah yang mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta nu kuduna makan gitu ieu mah geus teu kuat-kuat ka penyakit cek nyana ngomong gitu Gusti abdi mah paehan bae terserah Gusti rek kafir rek Islam kuliah mana penting paeh geus teu kuat jasa murtad dari takene kudu maca 2 kalimat syahadat masyaallah atawa jelas-jelas jelema agamana lain Islam kurang tadi kafirkeun aya nu geus jelas agamana kafirkeun kurang tadi kafirkeun eta murtad masyaallah ada ngomong kieu ya Allah ya Rabbi ieu terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba kamari usaha abdi beak abdi usaha Gusti maha uninga bagus bahasa kos kitu nama tapi kan rugi jeung modal-modalna beres tidinya abdi boga ruko kapan kauruan Gusti
aya kadarjang dahar didinya teh jengjang menopang kehidupan rumah tangga kan kahuruan aju anak abdi panu kahiji maot aju nubung supaya deui Gusti ieu seku terus-terusan ieu si Gusti. Nah ieu mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan poe jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena pae nu bungsu deui beujena pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti pae deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutnya deuk naon deui mur tadi teh ngomong kos gitu itu lah naona menghayu-hayu ke Allah eta kos itulah eta murtad eta bahasa gitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Atawa ya jelema saha-saha jelema nu asup Islam bakal dibere ye lamun ti Konghucu bakal dibere ye motor Scoopy, lamun ti budak bakal dibere ye motorna motor nu gede teh naon ngaranna nu gede dasar susah sih mah teu nyaho saya aing ngomongna ya lamun ieu dibere bakalna BMW tah ya lamun Kristen Katolik asup Islam na ieu bakal dibere mobilna mobil BMW deui. Lamun Yahudi ya asup Islam Yahudi asup Islam ieu dibere Lexus. Masyaallah atuh aya jelema ti budak asup Islam bere motor Scoopy bere sesuai jeung itu jelema sugih tah pokona nu asup Islam dibere aya ki Zaid Islam aing hayang teuing tadi mah kafir aju asup Islam meureun aing ge dibere murtad ngahayal kos kitu tolol teh budak mending kieu aturan mah mending padahal mah aing teu kafir ge atuh bere-bere gitu kan tantu masalah tah mah atuh tinggal menta bae heuy aing mah teu kafir ieu Islam asli atuh beres sih batak naon entah bedek dibere deuk teu kafir tapi lamun kieu mah aing hayang teuing baheula teh kafir teu aing menjadi Kristen mah kuari asup Islam teu meureun aing dibere mobil BMW murtad dari teh sebuah hayalan tapi ngamurtad gitu. Masyaallah karim laitani kuntu kafiran fa uslima fa utamalan duh hayang teuing kaula teh kafir aju asup Islam meureun aing ge dibere mobil ta eta kos kitu murtad. Adawa guru ngaji ngomong kieu ceng di durang teh aya agama hiji aya agama Buddha aya Hindu aya Konghucu aya Kristen aya Katolik aya Protestan aya Islam ngan eta mah Buddha Konghucu Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah nah ya Protestan aya Kristen jadi hiji dah kemudian aya Islam. Nah jadi agama teh loba barang ditilik-tilik ceng gerage ku Aceh nya. Nah kadeulana bagusan keneh Nasrani jeung Islam mah murtad ngomong kos itu murtad. Nah kadeulana ku urang barang dipandang bagusan keneh agama Kristen jeung Islam murtad kos itu murtad eta geus ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad. Namun kumaha ku lamun kiai semua agama itu bagus mun datang ka dinya murtad. Lamun kieu mah semua agama itu bagus bagi penganut-penganutnya henteu teh mah kos kitu bagi penganut-penganutnya jadi ngaranna ditakwil. Lamun kieu mah seluruh agama itu bagus titik datang ka dinya murtad ngabaguskeun agama di luar Islam murtad. Tapi lamun kieu mah seluruh agama itu bagus menurut penganut-penganutnya karena saya agama Islam menurut saya agama yang paling bagus adalah Islam. Menurut Ahok karena Ahok mah Kristen dia mah Kristen yang bagus. Menurut Jokowi remeng-remeng saya maksudnya nggak tahu dah
Tapi yang jelas dia juga Islam sebab dia suka sholat duha. Wallahu alam zuhur mah. Gitu. Nah, itu kan ngomong seluruh agama itu adalah bagus. Titik datang ke dia, murtad, kudu maca 2 kalimat syahadat. Seluruh agama bagus menurut penganutnya masing-masing. Ente. Ya Allah, nu mantak sing hade urang bahasa urang. Seperti Gus Nuril ngomong, seluruh agama itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus sebab ada yang mengikutinya. Menurut yang mengikutinya ya bagus. Tetep urutan tenaon. Nyana ngomong gitu di gereja emang berat. Talingak kurang terperhatikan bahasana apa? Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Ya murtad bahasa setik melimit. Nyana ngomong di gereja rame. Kos diekpos dan lain sebagainya. Urang ngadengena kudu nu asli, ulah ngadenge ti HP nu sapotong. Lamun urang ngadenge ti HP sapotong dipotong-potong, komo nu ekstrim. Ujung-ujungna kan ieu emang mengadu domba, nu asli coba. Emang kuat teu boga eta rekamannya teu boga sarua sebab beusi nyana bener murtad, deui towel ku kula mah. Sebab nyana adalah sarua jeung urang, pendakwah. Atuh lamun nyana salah kula mah wani, Gus Nuril sini. Ngan 4 mata. Sini duduk situ. Jakarta ada cewek nggak sih? Ada apa sih ya? Iya maksudnya kalau ada cewek yang cantik kita kawin lagi. Iya dengan kesehatan naon sih? Dengan kesehatan boleh itu waktu ngomong di gereja bahasanya ini. Kula mah sanggup dah. Tapi barang nggak ada rekaman asli. Emang kiai nggak ada rekaman naik bus jarah aya nu boga rekaman eta jadi mah Gus Nuril ya diganyakeun ku kula di bus. Emang kieu sok nonton TV siapa sok ngacak goblok. Atuh aing ge neuleut aing ge jelema sarua. Dengekeun ku kula aya nyana susut aya rekamanana dengekeun ku asli tanu asli. Oh atuh henteu murtad bahasana. Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Gus Nuril bari lalagaan teu murtad tenan. Namun kieu seluruh agama itu bagus. Titik sudah. Eta teu bagus. Supaya kitu kudu maca 2 kalimat syahadat. Mentak sing hade. Sautak setik. Iya sing hade bahasa teh. Nah iyalah perhatikan numantak dibulak balik jang modal diri orang asupkeun pelakeun ka jero hate tanam. Ulah sembarangan orang ngomong besi hanas urang suraseri di akhirat ayat dokumen urang diangsongkeun ku malaikat naudzubillah min zalik. Lamun sampai dokumen urang ke diangsongkeun kemudian urang tergelincir tina ucapan lah hanas ngomong teu sabaraha hanas urang kaluar tina Islam mentak jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Geus sering-sering maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Geus beres. Sallallahu